lain. Oh, ojek. Mang, kapangalengan sabaraha, Mang? 10.000 kapangalengan mah. 5.000 lah, Mang. Kurang tunjukkan alamatna. Teu bisa tuh, Mang. Bensin geus naik atuh. Tuh, hayu atuh lah. Mang sebenarnya imana di mana ditulain di dia lain. Mang, pancek kurangnya tadi lamun ongkosna 5.000 kurang tunjukkan yang alamatna. Kan ieu mah ongkosna 10.000, mata tiangan we alamatna. Besok bae lah ongkos 5.000 asal tunjukkan alamatna. Oh, hayu atuh. Kurang tunjukkan alamatna. Mantep butuh sudi daeng narik penumpang jiga kieu. Naon mah gegorenya mah? Mantep. Mang. Sok, Mang. Nah, Mang ieu mah jiga emang tadi. Emang anu tadi. Ari tadi ditanya ke orang lain sana. Loh, kumaha we atuh supaya ongkosna murah? Yang geus satu mana ongkosna? Yo, atuh mah biasa itu. Nah, 2.500 sih mah. Oh, pan tadi teh mang perjanjianna ongkosna 5.000 ditunjukkeun kurang alamatna. Heeh. Heuh, ayeuna urang eta mayar 2.500. Nah, Pan mangga ngilu naik. Mang, kosong Mang. lain jelema. Apa dagang bakso nanya mana mah? Nanya we atuh Mang. Aya naon we Mang? Oh, bakso mercon, bakso urat, bakso beranak. Aya bakso rusuk tuh. Bakso rusuk mah. Naon atuh? Boro hayang bakso rusuk. Geus lah eta nu aya we. Naon nu aya teh buku atuh. Bakso beranak, bakso mercon, bakso urat. Mang geus memang nu anakan Mang lah. Sabriji, 2 we Mang. saus kecap ieu. Nu hiji tong dikecapan Mang, nu hiji saus sungkul Mang. Heeh. Tah, nu hiji saledri Mang. Nu hiji tong di bawangan Mang. Tah nu ieu cing loba Mang ladana Mang. Tah, nu ieu mah saeutik bae Mang. Namun ieu Mang karepo Mang, ulah dicukaan Mang. Koneng toge Mang. Nu hiji bihun toge Mang. Nu ieu kade Mang tang, adana saeutik Mang. Nu ieu cing loba Mang. Nu ieu karepo Mang, tong dicukaan Mang. Tah nu ieu cukaan cing loba Mang. Kusia we ladangan lieur aing mah. Garmen Subasa. Ya halus gitu eta pekna euy. Heeh. Kalau ada kecai heula, Kalem atuh rusuhan datang urang DKC di nu mabok. heeh aing mabok. Mabok naon? Mabok ngambu sungut sia. Halo, assalamualaikum pendengar setia Radio Pasya Channel. Ketemu lagi dengan penyiar anu ganteng kronis Mang Eman Tea di 101,1 Pasya Channel FM. Dina acara Pop Dut, Pop Sunda, Ejeng Dangdut. Anu pada telepon curhat atau napi request, mangga telepon wae ke 085 580 85 kali 5 8 kali. Oh, ternyata terus aya telepon anu masuk. Halo. Halo? Serang Radio Pasar Channel? Ya, sareng saha di mana? Iya, abi Asber di Sukamenak. Abi teh menak loketnya, altos nate aya 3 juta. Lebat nate aya KTP, SIM,
sareng kartu kredit. Wah, kamu hebat pisan ngontak radio Pasar Channel. Rek ngabalikeun dompet anu pamangiteanya. Ah, sanes mang. Abi mah bade request lagu dangdut. Spesial yang kanu leungit dompet. Judul laguna teh Relakanlah. Aduh, Gus. Iya. Kaboga urang ketipu we. Ketipu naon? Heeh, eta menang hadiah cenah. Minta nomor HP. Terus Kudu dikirimkan pulsa 300.000. Geus dikirimkeun teh ketipu. Tak kade euy anu mah. Loba penipuan bisi anu minta nomor HP maneh. Geus ketipu maneh. Untungnya Cep, orang teh kamari indit ka konter, rek isian pulsa di konter nanti minta nomor ka orang. Nya kurang teh diberi nomor palsu, muntan orang ketipu ta. Untung maneh mah pinter euy. Atuh orang teh ya. yang ieu kado teh abi. Naon ieu teh eusina? Aya we, pokona mah surprise. Buka ayeuna nya? Ulah, engke we bukana pas abi euih. Oh, nya atuh. Jang, Naon mah? nempo celana jero emak teu? Teuing teu apal. Ari ieu teh usaha. Alah sia mah. Wah pahili. Pahili naon ari maneh? Alah sia. Ieu mah ciungjang si Euis. Bawa pahili jeung jeroan emak. Kumaha tuh habis yang diputuskeun ku si Euis? Pira ku sieun diputuskeun ku si Euis, pira pahili kado da moal naon meureun? Soalna yang jero kado eta teh ku abi ditulisan lamun tos diangge kaluarkeun rambutna sakedik meka tinggal seksi.